Nyuka heula JPU ya. CPU urang cuka tos disikat tuh. Keneh tulisan-tulisanna tuh. Urang cuka ya urang pale. Tos ngambang betaheun. Tos ngoleang betaheun. Urang pale betak muncang JPU. Ya, mantap. Ieu mah nu hulu buntut, ieu mah tuh. Ieu mah urang betakeun nya si JPU ieu mah. Soalnya muncang awis. Ulah digegeuleuh muncangna urang pale heula sing betak. Ini Galaxy nu jadi proses pale Galaxy. Ori semua gak ada KW-KW. Kita pale saja. Kulitna mulai hurung tuh. Wih, JPU mah kieu nya dicuka teh hurung kulitna. Mantap. CPU ya si CPU teh muncang 2.700.000 teh. Mahal-mahal teuing muncang teh ieu teh. Muncang teh mahal-mahal teuing Gusti ieu. Penasaran ulang pale adukeun cikan. Kumaha wisitna ieu di abi ieu muncang. Lami kieu nya. Situ. Ieu ngahaja cukana ieu teh nu entos lami. Soalnya cuka nu anyar mah piksal nu anyar. Keras pisan kanu kulit teh janten ngaborobosna tereh geuning nyeruput. Bisi regas entak ku piksal nu tos lami. Meh lalaunan kitu mersihan ieuna ku lumutna lebar hurung ge lebar Nuh deui ibak pale sing betak. Tos dicuka kieu JPU mah urang sikat teras keueum heula ku Ciherang ya teh ku Ciherang sadinten we keueum ku Ciherang teh. Tos dikeueum ku Ciherang hearkeun deui langsung we dilebu tos dihearkeun teh tos dilebu lah langsung bacemkeun kanu minyak ramuan teh geuning minyak bacem JPU mah tos dibacem tah pale we nepi ka betak gitu guys nya tipsna teh cara muncang mahal sing betak we muncang mahal mah entong di geuleuh lah tong di langsung adu-adu cenah betak cenah hideung cenah malik hideung pokona lebar tuh ieu resep momena ge nya tuh momena ge resep momena ge ieu naon JPU cenah tuh bacaanna ge CPU keun antap terbang JPU tapi ieu Galaxy Bapak Ucu ya mah Abah Ucu ya Pak Uye sigana teh Pak Uye nuju ngaranna resep reggae nya teh Uye Momeno cry. Oke, mungkin itu saja dari sayanya. Nanti kan di review deui ku abi nu tos lemedna nya. Nu ieu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gedug, salam ducang, baraya sadayana. Semoga hari-hari kalian sehat, bahagia terus ya. Jangan lupa di like guys, di like heula tuh
Bro, di like lah, enggak enggak.